Bismillahirrohmanirrohim. Pasal ke-8 ngaraksa patuangan. Beteung patuangan teh bahasa kasar nama. Ari patuangan teh eta tempat ngolah tuangan. Tuangan nu dituang diolahna teh dina naon? Diolahna dina naon? Patuangan. Maka naon anu lebet kana patuangan kedah anu halal. Teu kenging anu haram. Bisi kade cenah. Anu dituang anu dileueut teh ulah anu haram tapi kudu anu halal. Margi upami tuangeun urang haram maka bakal sesah kana ngalaksanakeun ibadah. Lamun dahareun urang, inumeun urang haram we lolobana teh. Eta teh matak hese dipake ibadahna teh. Lamun tanaga urang ladang tina dahareun haram, ladang tina inumeun haram. Rek salat haoream. Pokona mah rek wiridan, rek maca Quran, rek tahajud, duha teh hararese. Kana ibadahna teh lamun teh mah naon cenah? Lamun teh mah naon cenah? Dahareun atawa inumeun teh haram. Malahan aya dawuhan Kanjeng Rasul yang berbunyi kullulah min nabata minal haram pannaru aulabihi, yang artinya setiap daging anu jadi tina barang haram maka seuneu neraka leuwih utama pikeun eta daging. Maksudna lamun teh mah urang ngadahar barang anu haram, ngadahar barang nu haram, minuman ogen anu naon nu haram, sehingga eta dahareun inumeun sabada diolah dina jero beuteung urang disalurkeun kana anggota badan urang, kana daging urang, jadi weh henteu lembek daging urang teh, jadi weh urang teh aya tanagaan. Tah daging urang teh eta teh jadina teh tina barang haram. Sabab dahareun haram. Minuman anu haram. Tah eta daging nu aya dina jasad urang teh pantes dinaon? Diasupkeun atawa diduruk disiksa ku seuneu neraka. Naudzubillahi min dalik. Intina mah pinarakaeun weh naon teh ngadahar barang haram, minuman anu haram teh pinarakaeun. Kudu tobat. Cara tobatna diantarana kudu eureun naon? Eureun tina naon? Tina ngadahar barang haram atawa minuman haram. Luqmanul Hakim kantos ngadawuh kieu, mencek bahasa orang mah hei anaking, lain hei anak ereking, tapi naon? Hei anaking, upami patuangan pinuh teuing ku tuangeun maka bakal poek pikiran, moal tiasa mikir sareng bakal pireu. Tuh. Lamun seueuh teuing dahar dipinuhan hayo barang naon? Barang dahar. Nginum hayo. Wah, pinuh teuing beuteung urang teh kuat bukakang. Tah lamun pinuh teuing beuteung urang ku dahareun maka bakal poek pikiran. Apal poek pikiran? Ai poek pikiran teh pikiranna teu caang. Poek we jadi goreng mikir teh henteu naon, henteu cerdas. Pikiranna teh eueuh anu naon nya? Eueuh anu memberikan solusi, pikiranna teh goreng we teu naon. Mikirna bisa jadi tell me, bisa kumahanya pikiranna eueuh bisa kadangkala mah. Lamun loba teuing dahar dina jero beuteung urang loba teuing dahareun. Matak belat we lah intina mah loba teuing dahareun mah. Anu di dahar ku urang teh matak belat eta teh. Jeung bakal naon cenah? Pireu, apal pireu?
Pireu teh pego atuh. Bego. Pego teh teu bisa ngomong jadi nu loba dahar mah, nu seubeuh teuing dahar moal pasehat ngomongna teh bakal lamun nerangkeun teu kaharti kan itu ka dieu baceo mah baceo hayu tapi tidak atawa susah dimengerti. Nah itu Pireu. dah hese teh ya ngomongkeun anak kunaon loba teuing dahareun dina jero beuteungna. Paham teu Paja? Tuluy moal tiasa nampi nasehat sarta bakal sesah kana ibadah. Nu loba teuing dahar teh bakal naon cenah? Hese di papatahan. Di papatahan teh hese teu naon? Teu daek ngagugu. Dititah ibadah salat sing rajin, ka masjid sing rajin, ngaji sing rajin. Hese teu daek wae rajin. Hese nampa nasehat. Bahkan di papatahan kadang kala manaon ngalawan tah kitu nu loba teuing nyatu. Paham? Tak ulah loba teuing barang dahar. Tuluy sok hese ibadah. Loba teuing dahar teh. Ditambah lamun cek dina hadis Nabi mah sumu tasihhu yang artinya kudu puasa aranjeun niscaya aranjeun bakal sehat. Nah kudu puasa teh berarti bakal seeutik dahar bakal seeutik nginum dan naon da puasa lain seeutik deui hari puasa mah ti mimiti subuh nepi ka magrib teu dahar teu naon teu nginum kan ya. Tuluy tos magribna nepi ka subuh sarua ulah loba teuing dahar jeung nginum niscaya bakal sehat cek Rasul. Berarti nu loba teuing dahar dina jero beuteungna semakin loba panyakitna, semakin loba pipanyakiteunana nu loba dahar nu loba nginum mah. Semakin hese kana ibadahna, semakin belet pikiranana, semakin hese ngomong atawa nerangkeun ilmu. Nah, lamun loba teuing dahar. Intina ulah loba teuing ulah seubeuh teuing dahar. Wallahu a'lam. Itu ngajaga patuangan.